Nepangkeun nami Abi Gilang Permana ti kelas TSM 3. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Langkung ti payun hayu urang panjatkeun puji sareng syukur ka hadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparin karunia sareng nikmatna ka urang sadayana sangkan tiasa ngadugikeun ieu biantara. Dina ieu waktu simkuring bade ngajelaskeun naon pentingna kabersihan dina bebengkel motor. Nyaeta naon pentingna dina bebengkel motor teh nyaeta kangge ame teu babari kakeunaan ku panyakit sareng nyamaneun konsumen. Jeung deui kabersihan teh sabagian tina iman. Jadi kesimpulan tina ieu biantara teh nyaeta pentingna kabersihan dina bebengkel motor teh nu kahijina mah sangkan urang henteu babari kakeunaan ku panyakit. Dupina dicekapkeun sakieu biantara nu simkuring dipikahatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.